Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran virtual ngalangkungan audio visual sareng modul Basa Sunda kelas 8 ngeunaan rumpaka kawi. Sataacan urang ngawitan medar perkara kawi, hayu urang ngucapkeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada nitenan rumpaka kawi wisata Garut nu aya dina modul 8.3.3 hayu urang pedar sasarengan. Naon eusi rumpaka kawi wisata Garut? Kumaha cara ngawih rumpaka wisata Garut teh? Cara nyaritakeun eusi rumpaka kawi biasa ku cara nganalisis unsur amanat nu aya dina eusi rumpaka kawi. Numutkeun hidep, naon amanat kawi wisata Garut teh? Mangga walaranana seratkeun ku hidep dina walaran modul 8.4.2. Ayeuna kumaha prak-prakan ngawih teh? Ari prak-prakan ngawih teh diantarana kahiji nalika urang bade ngawih teh kedah maham kana unsur struktur jeung eusi kawih saperti rasa, nada, suasana jeung amanat anu nyangkaruk dina eusi eta kawih. Anu kadua kedah maham kana wirahma anu kudu digunakeun. Naha ngagunakeun wirahma pentatonis atanapi diatonis. Anu katilu kedah apa kana eusi rumpaka kawihna. Anu kaopat lapal kedah jelas. Anu kalima randegan jeung wirahmana kudu merenah. Anu kagenep pasemon jeung paripola kedah diluyukeun jeung suasana nu aya dina eusi kawih. Pikeun ngukur kamampu hidap dina neuleuman eusi sareng cara ngawih rumpaka wisata Garut, mangga pidamel pancen nu aya dina modul 8.4.1 sareng 8.4.2. Para siswa kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu. Hade hilap pidamel pancena. Insyaallah ningon payun urang pedar ngeunaan eusi kawih sejen sareng ngawihkeun rumpaka kawih sejana. Mangga urang pungkas ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Sawas.